drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kapasar lah, ya bunda sama emek kumpulan Bang Emo. Apa nang kita genahnya gitu. Beres kumpulan Bang Emo langsung dagang menyok. Har bunda, ke mana eta teh? Bu Haji, iyo bunda teh dek balanya ke pasar apaan dek dagang. Nah jualan ya teh bunda, mual kumpulan Bang Emo. Nu kumpulan atau Bu Haji menyok. Apanya bunda teh ayeuna ke pasar heula balanja terus kita kumpulan geus beres kumpulan teh kakara ieu bunda teh dagang gitu menyok. Oh gitu eta teh, panya Bu Haji mah mual aya kumpulan ieu teh. Maknya teh kumpulan menyok. Bu Haji ka mana ieu teh? Tumben geus ngidar weh geus ngidar. Iya bunda, apaan Ibu Haji tanya dek ka imah bunda, iya dek mikeun ieu kela. Ya, Alah naon ieu teh Ibu Haji mah hutang? lain atuh bunda, eta mah duit angsuran, lain duit mayar hutang eta teh. Kan Ibu Haji dek izin heula bejakeun kana emoknya. Emang Bu Haji dek ka mana ieu teh? Nya biasa we atuh bunda, ari orang kaya mah nya odok pedikur manikur. Hayu Ibu Haji ti payunnya soalna Ibu Haji teh udah berangkat naik taksi. Mangga. Bu Haji, ya kurang duit angsuran atuh di kumaha ieu teh? Nya tambahan atuh ku bunda anu kurang namanya, mangga. Terbalik pisan Bu Haji mah nya aya kumaha angsuran aku 30.000 kurang kali 50.000 manya. Angger we bunda ngarenteng imah Kieu we ngapoe teh dahar teh tempe deui. Wayahna tempe deui. Wayahna tempe buruk ieu oncom. Buruk itu teh? Mah, dihandap. Naon Neng? Ari mama apal teh sih si Ica nya eta mah pindah deui nyaho ka imah anu baheula geuning anu imah teh gigireun imah si Jasmine. Henteu cek sae maneh? Cik si Ica napan si Ica teh pas neng bae sekolah teh panggih jeung neng si Ica keur sapu terus neng teh digerowan terus si Ica curhat. Oh gitu eta teh. Tapi nah jeung pindah deui ka dinya lainna dijual ku bibina imah eta teh? Cik si Ica mah cenahnya imah eta teh dibeli deui ku Mang Uyun soalnya kan eta mah Mang Uyun teh geus jadi tukang senam. Oh gitu. Hebatnya eta mah Uyun bisa gitu kabeli imah tina ngajar senam. Heeh nya mah. Tapi nah atuh mamagen teu ngajar senam mah bela duit. Mending haroream teuing, mending di imah cicing. Bisa we kan neng nyebut kedul soranganna geura sarwana. Sok ngomong gitu mana mah kakolat Neng? Makan sama apa hari ini today moms? Neng nih geus lapar kieu ieu teh. Ya iya we jeung tempe saaya-aya. Tapi nah mana can ende sakola ieu teh geus wae kieu? Apaan pe ayeuna mah daring mah. Oh, nah jeung daring sagala ieu teh emang aya naon kitu eta di sakola teh? Iya mah apa di sekolah nanti demo jadi sekolahna didaringkeun kabeh. Eta teh anu demo di nu TV teh lain Neng? Lain mending lain demo eta atuh mah nya demo eta udah jauh. Ieu mah demo lagi demo masak. Jadi di sekolah diliburkeun karena dek demo masak. Ibu-ibu guruna dek masak. Astagfirullahalazim Neng. Sakola mana yang kuat ka aya wae nya ngebelaan demo masak sakola nepi ka didaringkeun Gusti nu agung. Sakola Seneng. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Lo minta duit? Nya maneh mah ngobrol-ngobrol tungtung teh minta duit geura. Atuh meni apa can dibere bekal Neng teh poe ayeuna. Mending kudu minta bekal sakolana ge daring lain. Ditegas eta tempe teh beku. Beda anggar we atuh da sekolah daringnya kudu jajan da jajan mah beda deui jeung sakolah mah. Mana tuh diekeun bekal Neng. Manehnya. Asik nun mah. Abang sekolah daring budak eta nya pasti can hudang deh. Nya geus dong, kamu dek naon Jasmine ka dia mau buku kitu. Ya dek belajar atuh kan sekolah daring. Emang mun sekolah daring kudu belajar gitu Min? Ya kudu atuh manya tuh belajar kumaha sih? Oh, kudu belajarnya. Oh, Neng tak apa Min, maklum atuh. Neng kan first time gitu sekolah daring teh. Jadi belajarnya naon ya teh? Ya belajar mah sesuai pelajaran hari ini weh Neng. Emang kamu temu ka groove? Henteu, pan Neng mah teu kuota. Guys, kalian lagi pada ngapain ini teh? Oh, ini Ica kita teh lagi ini merumuskan undang-undang. Dong sih menikah sendiri wae. Isya kamu tadi ke mana mau katel? Ini men Ica teh lagi pindahan. Pindah Cak. Kamu diusir ku bibi kamu ya teh? Lain Jasmine si Ica mah teh diusir, tapi si Ica meuli imah anu diusir teh gini, imah anu dijual ku bibina karena si naon ngaranna teh nini si Ica teh boga duit. Nya Ta eta neng desrais. Oh,
Oh, tapi ieu mah eta teh ada dijual aja ku bibi kamu anu jahat geuning anu huntuna jungjat. Dijual tapi dibeli deh ku Mang Uyun, nyaca bener nyaca. Karena kan Mang Uyun emang lebih duit min, emang tukang senam kikituan. Nah gitu. Oh, gitu. Nah iya men kayak gitu. Ya enggak satu Eca eta geura lanjutkeun deui pindahana. Duk naon di oge maneh? Jasmine im nih, kamu mah ku anggar ada geus kitu kasih Ica teh. Ya terus nih si Ica cicing di dieu wae, apan keur pindahan si Ica teh. Tapi oke sih, Ica gerak ingat tuh kamu teh keur pindahan eta teh. Ya udah atuh Neng, kalau kayak gitu mah Ica pergi lagi. Tapi guys, nanti kalian jangan lupa datang ya. Datang ke mana, Cak? Ya ke rumah Ica atau apaan Ica teh mau ngadain open house dan kalian berdua diundang tamu spesial. Di meni lo bagaya pisan eta si Koneng, yang masa gede empret ge ngayakeun open house. Ya biarin batu Jasmine, dah Ica mah kia-kia bingung. Dah Ica duluan ya, bye. Iya dengekeun Ica, kamu lamun jelema mampu mah moal menang bansos. Segitu kamu main nasabah prioritas bansos. Sabar Jasmine, kamu teh menghadapi si Ica Koneng teh. Kesel deh aku tuh sama si Ica teh, Neng. Ih, dasar si Koneng. Neng, itu tempe geus asak sok gerak tuang heula. Ajak si Jasmine, sok Jasmine tuang. Iya mah. Ayo, Nin. Nah, si Jasmine kamu ke mana ya? Ayo tuh Neng kita makan. Har, si Jasmine gerak. Nih, ku anggar si eta mah ada di tawaran dahar teh. Sok beli heula anu boga imah gerak. Mending gak kerasa udah hari Kamis lagi, kumpulan Bang Emok lagi. Bosen deh. Di pasar eta kuat kamararahannya bunda meuli daging 10.000 kuat kata di ladangan eta si engkus ku bunda mah dibobrak-bakbrik ke eta jongkola geura nyong. Excuse me bunda, halo sepada. Kemana ini teh orangnya ya? Neng, iya bunda gede dia iya. Bunda dari mana? Meni eta pintu pagar gak dikunci? Di pasar neng apaan bunda teh geus balanja yuk. Oh gitu ya, pantesan wes sama Ratna dipanggil-panggil teh mending gak ada. Dari pasar ternyata. Naon ieu teh nang Ratna kadeudeuk jajan, bunda lagi can muka apaan karek balik di pasar eta Bukan, iya apa mau kumpulan Bang Emok atuh kan sekarang hari Kamis. Oh, ohnya bunda teh pohoan manya. Hayo tuh kalebet hayo. Jasmine, orang naik kora-kora yuk. Bu, aku masieun. Emang di mana kita kora-kora? Eta di pasar malam, Nin. Anu di tukangan desa. Emang ayah gitu? Ayah Jasmine apanya? Kemari Neng balik sekolah teh ninggali ayah pasar malam di tukangan desa. Aduh, ngeceret. Nih aku teh ninggalnya eta kora-korana. Pan kemarin mah atau kamu balik ke imah uwa kamu. Kumaha sih? Oh ya, Neng, aku mau cerita deh sama kamu. Cerita apa, Min? Tumben? Kayaknya ya ini mah aku nggak akan tinggal di sini lagi deh, Neng. Nah gitu eta teh. Kayaknya aku mau tinggal di rumah uwa aku aja deh. Hari kamu cicing di imah uwa kamu hari Neng kayak ulin yang saha tuh. Jeung si Ica tuh kamu teh. Kan si Ica geus pindah ka dieu. Nah yang si Ica mah kete Neng kebawa pergaulan bebas geura. Neng mah kan yang lagi jeung kamu Min ulina oge. Maaf ya, Neng. Jasmine kamu menit tega pisan kan Neng teh. Kamu jangan kayak gitu atuh, Neng. Aku minta maaf. Teh Jasmine ah. Maaf ya, Neng. Ini cuman prank. Jasmine menit terlucu kamu ngeprank kaos gitu kan Neng. Bajing atau nih aku gak mau deh cicing di imah uwa aku. Dera aku teh dijadikan babu di sana teh jadi ini apa namanya teh asisten rumah tangga nggak bangun nih di rumah sorangan. Jasmine kamu menit Neng tadi geus sedih dek ditinggalkan ku kamu geura. Mana mungkin sih Neng Jasmine yang cantik ini ninggalin kamu atau lamun aku pergi ya terus aku lapar nanti aku minta makan sama siapa kan aku minta makannya sama kamu. Jasmine kamu menit tuh mangan. Ayo atuh ada kemana kora-kora teh? Bunga meni ku anggar pisan dah eta kora-kora. Bunda, nanti kumpulan Bang Emoknya jam berapa? Meni udah jam segini belum dimulai-mulai. Si Neng Emok juga belum muncul kemana? Sakerap deui Neng juga nama si Neng Emok kapal pacet. Tapi Neng nya ieu mah bunda ngabejaan. Kumpulan Bang Emok teh aya member baru. Nya. Siapa bunda anggota baru? Cepopon? Meni males pisan deh. Harus kumpulan sama Labubu. Lain eta Neng ieu mah Ceois. Siapa Ceois teh bunda? Pertama asa baru mendengar nama itu. Punten ke ibu-ibu. Nah, iya Ceois teh Neng. Mangga Ceois. Oh yang ini.
tepangkeun abdi teh eus bungsu Bandung. Hiha. Oh hai, aku Ratna. BTW suara kamu kok bagus banget sih. Kamu petinju ya? Menya petinju neng. Abang eta moronya make sanggul dina sirah juga santai. Menya. Bercanda tuh bunda ini serius-serius wae ini mah. Bu Ais pesinden ya? Sanes neng, abdi mah lain tukang sinden, tapi abdi mah tukang ST di ST-han. Oh, kamu teh tukang ST? Mending gak expect pisan ini Ratna. Suara tukang ST teh mending enak pisan ya. Apanan abdi mah multitalentan segala tiasa. Multi talent atau Jois manya multi talentan manya. Ada talentan mah atuh para ginyik bawang. Tah eta bener bundang. Coba atuh kamu nyanyi dong, kayaknya enakan deh suaranya. Lagu-lagu Sunda gitu. Mangga neng, bade ngarikos lagu naon? Bang Bung Hideung? Mangga. Bang Bung Hideung. Hei meni, jangan Bang Bung Hideung. Nanti si bunda kesurupan. Lagu yang lain aja Lagu iya Jois karesep bunda lagu Kabaya Beureum. Bade kabaya beureum bunda? Mangga. Urang kawitan lagu Kabaya Beureum. Kabaya beureum nu jadi tilam kasono tawis dedet di manehna. Atau sakit nya bisi copyright. Kok bagus gini sih? Bagus gak sih? Emang neng suara Jois manya halempu pisan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam neng, mangga dia kalebot neng. Aduh. Bunda ieu teh aya naonnya tadi abi ngadangu ti luar teh aya tepuk tangan ieu teh. Aya naon rame-rame Bunda? Iya neng apaan Jois tehnya nyanyi gitu terus teh rata teh tepuk tangan soalnya suara Jois teh enakeun pisan halimpu jika Lesti suaranya teh 1127 menyo. Iya loh, Rata juga nggak nyangka ini suara si ST ini sebagus itu. Oh gitu, tapi Ibu Haji kemana ya teh bundanya tengiring kumpulan teh aya? Tentu neng Bu Haji teh tadi izin heula ka bunda teh. Tapi angsurana aman teh eta teh bunda. Bila tengiring kumpulan angsuran dege tengiring teh aya gitu. Aman eta mah neng, slow. Oh, sip atuh ari kitu mah bundanya. Asa teu acana ceungis ku abdi teh salahnya janjina sabahna. Siap, Neng. Sok ceungisnya. Janjina sabah. Janjina sabah. Satu hadir tepat waktu. Dua rekering dek cager kudu tetep kumpul. Tiga apabila ada yang tidak bisa membayar harus merenteng. Empat jangan sembunyi kalau neng emok naki ke rumah. Yang kelima jangan dulu maut sebelum lunas Bang Emo. Aduh, cuy, si teh swantena mending geunaheun kieu nya. Masya Allah. Hatur nuhun. Ibu-ibu, ya abdi teh pada usul kumaha lamun setiap kumpulannya anu macakeun janjina sabana teh ku ceus kumaha tah lamun kitu. Setuju banget sih Rata mah harus ini si ST harus menjadi apa namanya tadi paduan suaranya ya. Pokoknya itunya karena suaranya sangat bagus. Semangat ST. Ari Bunda kumaha? Setuju enggak? Ari bunda namanya setuju-setuju wae neng lah. Oke, atau hari itu berarti mulai ti mingguan ayeuna janjina sabahna dipimpin ku Ceisnya. Selamat Ceis. Yes, selamat. Woo, kita punya ini penyanyi ya di grup Bang Emo kita. Amazing. Hari kecara nama kemarin posisi bunda sebagai asisten yang emok dan juga ketua kumpulan teh tersingkirkan ya mah. Kurang. Oh, kamu tuh tukang ST? Mending gak expect ya? Tukang ekstest terus cek terus suaranya mending bagus banget. Ratna mah gak expect deh. Cepopon mending gak mau. Ih, malas Ratna mau kumpulan sama Labubu. Sabar. Satu hadir tepat waktu. Duh. Gitu deh. Kabaya beureum nu jadi tilam kasono. Kira-kira tawis dedet di manehna. Urang
Siap bunda. Urang tepang urang tahu orang kawitannya mangga atuh. Urang kawitannya ieu laguna kabaya beureum. Kabaya. Mangga atuh bundanya. Urang kawitan lagu kot apa? Oh. Ini pengen ketawa anjir. Kayak cara nama atau meren posisi Bunda teh sebagai asisten rumah tangga. Asisten apa? Satu, dua, tiga. Mengkisahana maupun si Bunda sebagai ketua keluarga. Mengkisahana maupun si Bunda sebagai ketua keluarga. Asistennya maupun bisa digantikan Gusti Asli. Bunda teh sebelum ini teh itu. Satu, dua, tiga. Nya biasa. Oh. Dua, tiga. Nya biasa we atuh bunda, ada orang Korea mah. Tuh. Nya biasa we atuh bunda, orang itu tuh. Oh aku leun. Mana mungkin sih Neng aku ninggalkan kamu. Mun aku indit terus aku yang dahar, aku mah harus minta sama siapa? Yang gila Neng bercanda aku mah. Masa aku mau